Aduh, beteng sebeh main nonton sepilai ayah dan menikmat kehidupan. Pak. Duh, ayang beb aing ka mana ieu nya? Geus kangen padahal mah aing. Mun main selingkuh aing nyeri hate nya pokona. Awas da mun selingkuh. Aing nanya setia penting sia. Jadi tunduh aing. Oh, kabarna ieu ayang beb aing. Nanya kangen padahal mah. SBA aing tunduh. Allah, iya kumbahan piring. Anak aing kemana? Pagawean kumbahan piring loba. Seusehan ngabadeg Pak. kocit. Kamana kitu ta budak pamales jasa. Hey. Kamana eta budak tah? Heh, balagog sia, pamales sia. Mak, kunaon urang diguyur. Siapa pagawean? Beas aing beak ku sia sakarung jeung sia Pak. doang. Ya Allah, ku hitungan aing Bapak mah sia anak mau sorangan balik-balik. oge. Aing cara dibayar duit ku sia. Gawe sia kitu. Pamales jasa sia. Kumbahan males aing ah. Udah amat paling tinggalin ah, main mancing daripada kieu aing ah, bodoh. Bodoh amat aing. Mancing ka ditu. Tah di dieu adem ieu mancing mah ieu. Daripada di imah aing carekan dae ku kolot. Meng di dieu loba jangkrik. Krik krik gitu tah. Tapi uhannya laukna. Orang mancing di soranganan bete jasa orangnya. Ocit ke mana bawa orang tadi kita mancing di dua soranganan atuh. Mahanya yuk. Orang bosan biasa tadi mancing molongo ke Singapura. Pak. Si Ocit lain nuker mancingnya. Kemudian tengah ajaknya. Pesan orang bingung untuk tadi sorangan atau tadi baturan. Pak. Itu si Ocit lainnya. Ih, tengah ajak ya. Mungkin mancing di dia ngebadeg cit. Orang sampurkan ah. Cit, orang mancingnya di itu. Kayak kedeng. Di mana mancing empang saa? Yang pamang Haji Edeng. Kayak kedeng, Haji Edeng. Oh. Ulah teh mah galak. Teuing. Oh aing ah, dieu mah aing kemarin ge ditimpu make lumayan lauknya gede. Ih, lauk nana mah. Lauk betok, bujan, sepak, Ku loba eta lauk. Oh, lauk meuli aya. Ayo tuh. Ayo. Mana empangna? Iya. Oh iya. Oh. Ah, perasaan ieu laukan da. Pada jasa tengah tadi ge urang. Coba. Kita Tah paus tah. Pak. Paus. Engkar kieu hello paus di dieu. Beuh. Oh, itu tadi ge makan. Lauk. Iya mah Haji Edeng teh nya. Heeh. Ya kanyon mall bul. Wah, salah we tak Tanggung jawab sia nya. Heeh. Bodoh aing geus awas ya. Mun ditimpu. Aing kamari ge di udak-udak ku manehna. Coba kayak kieu budak-budak mah nya ayeuna. Aduh, waktu na maraban lauk ya. Karunya empang aing ti kamari can di Paraban. Lauk aing kok bikin saeutik wae. Kamarananya. Buah-buah beaku sero. Waduh, Pak. gagal deui bae panen. Bikin poe. Lauk aing bikin uhan wae. Buah-buah dihakan sero. Barakali ya panen gagal wae. Aduh. Hey. Pan. Saha eta nu mancing dempang aing. Beak ku aing mah teu dilorek paing ka budak. Saha itu nu mancing? Meunah amat mancing dempang aing. Aing nu melakan. Terus gede di alaan kumaina. Buah-buah ieu serona. Mantap dilorek ku aing sungutna. Ih, aya Haji Edeng tuh. Sini si carakan redup pi. Mahanya ye urang. Nutuun pasien teh kumaha sini timpuk beungeut ini sih. Templak teh sih. Kabur aing ah. Kabur ah sih. Goreng
Sia nu ngabeakeun lauk aing. Emang Run. Hayu ini itu loba lo masuk Emang ditulak naon doang sih? tok betok tok kuat aing Allah. Eta beungeut penangka. kita mancing di dua soranganan atuh mahanya yuk orang bosan biasa tadi mancing molongo ke polongo